wabarakatuh. Sampurasun. Simkuring sapara kanca di dia di pasien tugas kangge ngawawancara. Abdi sapara kanca bari ngawawancara juru badak. Sata acana tepangkeun wastapun Andini Rahmawati abdi di dia janten reporter. Tepangkeun nami wastapun Anissa Solehah abdi di dieu janten videografer. Tepangkeun wastapun Siti Nurlia abdi di dia janten matulen. Bapak, punten. Assalamualaikum. Damang Bapak. Janten kieu Bapak hapunten beri kawaga abdi teh di pasihan tugas kangge ngawawancara tidak ke Sunda. Abdi teh bade ngawawancara kaleresan hoyong ka Curug Badak kumaha Bapak kersa? Insyaallah hatur nuhun abdi Bapak. Pinten-pinten Bapak di dia janten naon petugas naon? Bapak selaku sesepuh di dia di tempat wisata anu disebutna LMDH, Lembaga Masyarakat Desa Hutan. Eta LMDH ini terang perhatian. Dia Curug Badak iraha dibukana diresmikeunana Tahun kemarin 2011. Oh 2016. Berarti masih enggal ya Pak ya? Kumaha keayaanana ayeuna Bapak, kumaha dina cara Bapak ngajagi Curug Badak supaya biasa dilestarikeun? Kanggo tempat Curug Badak anu pertama yang dugi kadang sia alhamdulillah kondusif aman teu aya hati itu. Panginten pami keayaanana pamidina pengunjungna alhamdulillah Bapak sakame. Dina dinten Sabtu sareng Minggu mah alhamdulillah same memadai kanggo kesejahteraan perhutanan kanggo balik ya deh. Ini dia mah kalau rasanya Pak hari-hari biasa jantan rada sepinya Pak. Mohon karena rada ini kita sepi we lah. Sepi tadi. Alhamdulillah. Ya Bapak hatur nuhun pisan kana isuna yang dia. Kumaha aya pesan-pesan ke kangge pengunjung gitu anu pengunjung ka dieu supados ke nya kumaha gitu pesan-pesan kangge pengunjung. Ya nu diharapkeun maneh Bapak teh ngaharapkeun para pengunjung teh hoyong naon gitu meningkat gitu anu hoyong mendingan kan suasana kita eta pamitannya pada kantor mah kantos gitu. Sekarang para pengunjung sangat mengharap jangan punya pikiran, jangan punya tujuan untuk merusak citra lingkungan tempat wisata di sini itu aja. Apalagi kalau orang-orang pengunjung ke sini datang mau istiqomah pada Allah Subhanahu wa taala itu mah Bapak mah sangat mengharap biar tidak dibayar tiket juga Bapak Marido. Alhamdulillah jantan sakitu wae pisin abdi pisin kuring sapara kanca. Hatur nuhun pisan Bapak hapunten beri ngawaga hatur nuhun. Yang diantar ka ditu. Diantar ka Curug Badak. Curug Badak. Bapak kerja. Jang. Turun. 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun wastapun Andini Rahmawati abdi di dia janten reporter. Tepangkeun nami abdi Anissa Solehah